jadi kebiasaan kuring mah mun balik di mana-mana sok hate lamun teu babawaan dan geus biasa pan aya keteranganana tarkul adat adawa ninggalkeun adat kebiasaan sok rocet. Pernah kuring lengoh balik ceramah datang ka imah pamajikan jadi curiga geus jalan-jalan anya jalan-jalan ceramah neng ceramah kuring teu mau berkat panitiana pohoen kurang kumaha ngajelaskeun geus main capek datang ka imah ribut jeung pamajikan maka ti harita jadi peringatan. Oh pikir daripada aing ceramah capek balik ka imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia demi kardus. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Panitia bingung, cek panitia, ngeus, sedang ngeus. Hei baik ngeus, dengan kudu tarapti ngasup genangan. Pernah aing trauma kejadian. Berkat aing ku panitia diasupkeun kana mobil lurah. Da karendeng mobil aing. Panitia teu nyaho. Aing nu ngaji ceramah balik lengoh lurah sambutan mau berkat. Lurah nelpon, aing geus di tol. Haji, di mana? Di tol. Non Kang, Haji menang berkat. Tembok aing ka tukang eueuh. Kunaon kitu Kang? Curiga abdi. Naon? Nu mobil abdi berkat. Terus nya dina kardusna teh aya tulisan mubalik nu aing lurah. Balikan goblok. Aing ngabalikeun kumaha Kang Haji geus di tol. Anjankan. Basi hakan ku sia teresep aing ka panitia nu sok molor teh gara-gara molor pan berkat aing pahili lengo aing balik sok ibu-ibu masare teu nanaon nu penting panitia ulah sare trauma aing ceramah 2 jam turun panitia keringung her Kang tugas beres jauh balik si macet jalan nuhun Kang Haji nuhun molor dipong aing nungguan kumaha era leumpang kana mobil aing kana jendela beuleuh wih nu molor teh buka panto gua bro ngajeng hampur geus atuh kuti berarti molor 2 poe karak hudang sia teh panitia dibius juga hapunten abdi kabablasan geus tong sakali-kali deui trauma aing tak kitu sok ibu sareheug adadan ulah kemana aing minta tanggung jawab geus menang yang hujan alhamdulillah.